cek Sayyidina Ali maripat kulama ku Allah ti Allah ka Allah lainang kula lamun urang hayang maripat moal datang-datang urang hayang jadi wali moal datang-datang lain wali mujbir mah moal bisa geus ulah nyaritakeun kos kitu kuari mah salat nu bagus zahirna batinna bersihan engke ge datang sorangan ulah maksud nyieun kolong nyieun bae bale nu rapi engke teundeun kolong mah aya di aya kolongan atuh aya asal nyieun bale bae kolongan ulah maksud nyieun kolong ai balena teu rapi teu lain kolong ngorosot bae teh mah kahandap poe mah nyieun bae bale nu rapi kolong mah pasti aya nah urang ge ibadah teh rapihan maripat engke aya sorangan sallallahu wasallam Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in nu hese mah tarolah nu zahir mah beureun ai ustad-ustad teuing mah nyana kajaga ku ka ustadan tad bulan itu resep daek atuh aing mah ai daek mah daek we geus lain korep ustad pa geus lain ka Allah nyana ge sarua lain ka Allah teh ge isyarat sama teu meunang Allah berarti teh mah kadeuleu ieu mah lain tuh aing pan ustad budak kumaha cenah lamun aing mah mawa kos kitu eta kan eta kos kitu teh geus teu bagus eta jadi nyana teh kahalangan ku ka ustadan lain ku Allah jadi nyana mah sieun ge sieun digorengkeun ku manusia lain ku Allah sanajan kos kitu rada deres belah heuladanna rada deres belah daripada diomong di tak ustad ngeboncengan si mbak aing mah karena Allah lillahi ta'ala Allahu akbar ustad tolol aduh Gusti Allah ya sejasa ya sejasa ya jauhan dosa ya urang ya Allah ieu kakarak dosa zahir doang komo dosa batin mah nu nyahoi wati Gusti Allah meureunanan ieu dosa urang ria teh ujub teh takabur teh nu mantak itu dipetakeun teh dosa teh di dieu aya latifatul qalbi di dieu teh aya nafsul lawamah al-lawam al-hawa al-makruh al-ujbu al-ghibah ar-riya az-zulmu al-kidbu al-ghaflah nah eta teh nu kudu dipiceunan lalaunan ku urang bari merenung ka Gusti Allah miceunan laom cuad-cawad ka Gusti Allah miceunan hawa miceunan makruh miceunan ujub terus bae ku urang itu ti dieu teh handap ka dieu nafsul ammaratu bisu nafsu ammaratu bisu teh naon ieu teh eusina teh nah al bukhlu al hirsu al hasad al jahlu al kibru as-sahwat al godob eta kan kudu dipiceunankeun ieu penyakit-penyakit batin teu kumaha miceunanana nya nyaho ge pan encan urang meraktekeunana ge kapan encan nu mantak ketika jol teh urang geus aya tupukar tapakur langsung bae resep jeung teu resep pan eta mah ngaranna syahwat ari geus makan ku urang diomean ketika aya nu resep dadamelan Allah daek sih tolol kene we teh kiai blon tapakur ku tapakurna tuh nu bener gitu tapi rada deres geus we gitu ketika manggian sakit tuh baik mantak atuh sanajan kuku bahagia tetep bae ka Allah boga pikiran kieu atuh nyana-nyana urang-urang lantaran jasa sanajan dideulekeun nyana can puguh daekeun jeung dina daekeun ge jaing mah teu maksud kan mantep kan mantep dideulekeun resep eta mah syahwat lah ulah atuh pan urang nangis terus-terusan mikiran tafakur jadi aman ketika orang neuleuh di kota nya parutih nya bagus ngalaluis tapi lamun urang ku nafsu mah bagus amat nafsu kan resep amat nafsu kan tapi lamun urang dipikir mah jieu atuh nyana-nyana urang-urang kunaon dideulekeun jasana jan dideulekeun nyana can puguh daekeun di mande jan dina daekeun ge jaing mah teu maksud deuk naon dideuleut atuh ngadoraka-doraka saha tadi kota nu boga pikiran kos kitu ayo coba ya sabaraha ribu jelema tetep ceuli anu kos kitu bae ge ulah ki haji ulah lain ki haji lah bae lah ki haji na malah bagus sangat jatuh akur jeung nu di imahnya tolol tak ki haji coba ayo lumayan ka resep ka kota ge ka kota deui lah engko dan cuci mata
lain cuci mata ngerebakeun mata eta ditinggalkeun wazaru zahirul ismi wa batina. Masya Allah. Iya saya tinggalkan di urang mah ya bab aurat mah di Indonesia ya mah di Indonesia jasa. Di Arab mah rada deres lah di Arab. Di Arab mah rada deres rada. Mentak eta urang hese jasa ketika tawaf. Satu sisi urang teh dititah tawaf. Satu sisi urang tawaf teh babarengan jeung awewe. Tarolah ai ukuran ka sentuh jeung awewe mah urang bisa taklif ke mazhab lain. Ketika orang teu bisa ngamankeun wudu orang bisa orang taklif ka mazhab Hanafi nu bagus berarti wuduna keneh lantaran eta mah sapaket ngaranna wudu teh jang toab jadi toab jeung wudu sapaket berarti kudu ti wuduna bagi anu ngarti tapi lamun nu teu ngarti wuduna wudu Syafi'i toabna toab Hanafi pembatalanana ja bodoh teh atuh teu naon ja bodoh mah da dituduh-tuduh emang bodoh bae bodoh ieu cenah kula mah bodoh nek dibawa ka kuburan bae kieu cenah mah hook tolol bodoh hook teu bisa sapaket mah wudu jeung salat jeung toab sapaket nah kuduna ti wudu heula taklif ka Hanafi kemudian jeung toab namun bisa nah belajar kurang bisa eta mah gampang ketika orang antal jeung awewe gampang tama taklif dia geus ka Hanafi teu batal tapi miceunan resep mah itu budak geulis amat hese. Aduh itu orang Libanon bangun iruna mancung jasa lain babacaan innal afwa wal afiyah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sholatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatat daimah kuduna mah maca eta endan mancung amatnya iruna bagus tah Masya Allah orang mananya KTP na orang mana suratan gitu nomor HP na sabaraha tolol teh budak keur toab kapanggih jeung urang India, kapanggih jeung Pakistan, kapanggih jeung Libanon, kapanggih jeung urang Turki. Urusan toab nama babari, pembatalan nama babari, miceunan eta tah resep nu hese. Nah, iya satu sisi urang dititah, nungguan ulah aya jelema awewe moal aya datang ke irah ge. Eta. Kabarenan urang jeung urang takron yang hideung. Beran hidung janamnya rombongan brus urang aja nya hidungnya bau teh budak tentu dah urang ibadah toab nyarekanan batur balulu heuh sugutan teh hate pan Allah mandelekeun innallaha yanzuru ila suwarikum wa la yanzuru ila qulubikum deh kumaha anu watak hararese jasa urang hayang khusyuk jasa toab mantak nu bagus batu tungkul we toab teh urang peureun dari babacaan atau babacaan onam lah teman tadi dititah sapira doa menta tunggus bete kudu atau baca Quran baca sholawat ayo coba dulu nutup ayah nu kitu jauh malah masuk nutur saya nutur nah lumayan sekian nanti tertawaf lumayan encan sai aja guys beres orang di masjid yuk baik ya pantitah nelekeun Baitullah Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa takriman doana terus bae ka doa eta keur teu ngadoa ge geus nelekeun Baitullah urang diganjar 20 derajat nelekeun bae gitu sakedeung mah nelekeun kieu aya nu liwat bancung eleh Baitullah ku irung urang ieu muter ka dieu aya deui nu ti ditu ka dieu muter deui Baitullah na teh ka deui eta urang hese Masya Allah matak Fudel bin Iyad bangis teu ka masjid Jumat geus teh eta mah bagi jelema nu keur ngabersihan batin tahilah wa zarul ismi wa batina tarolah nu zahir mah meureunanan pangkat ustad pangkat kiai mah rada deres rada bisa rada encan aya bisa mah rada tapi pelebah batin mah hese jasa ria teh ujub teh anu tadi dicaritakeun teh Masya Allah sakitu hesena dua eta tatina latifatul qalbi jeung latifat jeung nafsu latifatun nasi inna nafsala ammaratun bisu esina sakitu tadi nah ieu nu hararese mah bos kitu nah eta teh nu kudu dipiceunan teh urang teh hirup memeh maot supaya miceunan panyakit eta
ulah ngahayalkeun hayang jadi wali, ulah ngahayalkeun hayang jadi solihin, ulah picenan bae eta wali mah datang sorangan. Ketika Kangjeng Nabi Musa hayang kapalih jeung Allah hese jasa. Hese Kangjeng Nabi Musa teh hayang kapalih jeung Allah. Datang ka menta kapan Kangjeng Nabi Musa maka Gusti Allah hayang kapanggih jeung Gusti teu kapanggih-panggih. Hese sakalina Gusti Allah dek manggihan Kangjeng Nabi Musa. Kangjeng Nabi Musa maksudna dek dibere kapanggih jeung Gusti Allah di Gunung Tursina. Syarat-syarat teh loba jasa. Hiji puasa heula 40 poe. 2 kudu miceunan segala rupa nu aya di awak. Baju ulah leuwih ti hiji bae Musa. Teu meunang kapanggih jeung jelema selama 40 poe. Eta teh riyadhah Kangjeng Nabi Musa. Sagede Kangjeng Nabi Musa nu dipilih ku Gusti Allah hayang kapanggih jeung Gusti Allah, syaratna loba jasa jeung hese. Ketika kapanggih jeung Gusti Allah teu kuateun Kangjeng Nabi kharra sa'iqa. Dan musruk Kangjeng Nabi Musa. Tapi Kangjeng Nabi urang mah teu hayang kapanggih jeung Gusti Allah. Gusti abdi mah kumaha Gusti bae jadi ciptakeun teh ku Gusti abdi mah. Nu penting mah abdi mah ngalaksanakeun parentah-parentah Gusti, ngajauhan larangan Gusti, instruksi ti Gusti titah nyampikeun ka umat ku abdi bakal disampai-sampaikeun. Kitu bae abdi mah Gusti teu hayang kapanggih jeung Gusti Allah. Jol dijemput ku malaikat Jibril. Dibawakeun buruk, dibersihan heula, naik cek Jibril, dek dibawa ka mana teu nanyakeun kitu Kangjeng Nabi mah. Dek dibawa ka mana dek kumaha henteu. Dipapakeun ku malaikat Jibril jeung ku malaikat Mikail, mawa ke buruk, naik berangkat datang ka Masjidil Aqsa sugan nanyakeun Kangjeng Nabi dek dibawa ka mana henteu. Gerak Allah bae mah datang ka dieu, turun cek malaikat Jibril, turun salat imaman Allahu Akbar. Nabi-nabi jeung rasul ngamakmum di tukang nanyakeun teh Kangjeng Nabi dek dibawa ka mana henteu. Beres naik cek Kangjeng cek malaikat Jibril, hayo berangkat ka luhur, naik ka langit ka hiji. Nanya teh Kangjeng Nabi dek dibawa ka mana henteu. Janu ditanya sama malaikat Jibril, man hada? Saya ada Muhammad. Apa geus saya ieu instruksi? Geus. Saha ente? Ana Jibril. Aya teh di barengan Muhammad. Geus dibere izin? Geus. Aya naik. Kangjeng Nabi na ditanya henteu. Kangjeng Nabi mah nanya doang. Aya teh saha? Aya di mana? Henteu nanyakeun deuk dibawa ka mana? Henteu teu boga maksud tah urang ibadah teh titah nuturkeun kos kitu. Ulah hayang kapanggih jeung Allah, ai salat henteu. Tolol teh coba. Pakai udeng-udeng, pakai jubah. Deuk ka mana? Deuk ka Allah. Woi dohor, moal aing mah moal dohor geus liwat aing mah dohor. Syariat mah kos kitu mah. Aing mah geus datang ka hakikat. Waduh. Ranteh habak. Bebeutkeun. Lain kita, iya beda. Kangjeng Nabi Musa dipanggil ku Gusti Allah setelah hayang teu kuateun Kangjeng Nabi Musa. Kangjeng Nabi urang mah tenang bae. Sebab naon teu hayang ngan ngalaksanakeun parentahanana. Begitu datang ka Sidratil Muntaha malaikat Jibril mah teu kuat. Cek Kangjeng Nabi Jibril atuh bareng jata tarina bareng lain wilayah kula mah ngan datang ka dieu doang cek malaikat Jibril naik bae ka dieu tu kula mah ajur cek nya. Jadi ulah sok haju ngeleuwihan wilayah ulah sing hade wilayah tadi jaga satu cek balik cek Kangjeng Nabi tungguan we di dah naik Kangjeng Nabi mah sorangan zat berarti luhur jasa Kangjeng Nabi pangkat dibandingkan malaikat Jibril ge sugan hayang henteu jata mah dibawa ku Gusti Allah teh nu mantak cek Sidina Ali ai anjeun si maripat kumaha eta kunaon cek Sidina Ali maripat kula mah ku Allah ti Allah ka Allah lainang kula lamun urang hayang maripat moal datang-datang urang hayang jadi wali moal datang-datang ai lain wali mujbir mah moal bisa geus ulah nyaritakeun kos kitu kuari mah salat nu bagus zahirna batinna bersihan engke ge datang sorangan ulah maksud nyieun kolong nyieun bae bale nu rapi engke teu kolong mah aya di aya kolongan atuh aya asal nyieun bale bae kolongan ulah maksud nyieun kolong ai balena teu rapi
teu lain kolong ngorosot bae mah kahandap poe menyin bae balen nu rapi kolong mah pasti aya. Nah urang ge ibadah teh rapihan maripat engke aya sorangan ulah dihayalkeun mantap kamari jelema cenah hayang jasa manggihan Lailatul Qadar datang ka kiamat moal teu bisa dihayang-hayang diintip emangna si mbah diintip intip Lailatul Qadar cenah di lapangan mana Citra ya Allah intip Lailatul Qadar di Citra sia mah waduh atuh kapanggih teh mangke jeung naon BH tah mah ulah dihayal Lailatul Qadar ulah dihayal-hayal hayang mah hayang bae ngan ulah dihayal-hayal atuh bersihan bae batin Lailatul Qadar mah datang sorangan da Lailatul Qadar mah terus bae diturunkeun jeung kapanggihna jeung jelema nu bersih daripada urang ngahayal-ngahayal ulah engke ge Lailatul Qadar waliullah kapanggih jeung Lailatul Qadarna beda-beda aya nu keur salat aya nu keur di kamar aya nu keur maca Quran aya nu keur ngobrol aya nu keur diuk bae aya nu keur di jalan atuh kumaha bae teh Gusti Allah nu mere anu penting bersih hate ai urang mah aya hate teh dibersihan aya Lailatul Qadarna diintip blow on bersihan batin Lailatul Qadarna ulah dihayal-hayal asal batin bersih bae Lailatul Qadar mah nyorot ka urang sesuai jeung kebersihan urang tuh nu mantak Kangjeng Nabi mah teh hayangan kapanggih jeung Allah dibere dengan mudah kuat. Kangjeng Nabi Musa mah hayang jasa kapanggih jeung Allah ulilah ka kapanggih jeung make syarat gitulah carita jelema nu endek makrifat ka Gusti Allah teh nu endek usul ka Gusti Allah teu kudu dihayal-hayal laksanakeun bae mulai syariatna naek urang ka tarekatna engke ge hakikat bakal aya sorangan asal geus datang ka hakikat bae ge geus nikmat neuleuh naon bae Allah dina harti urang teh kagambar bae ta Allah teh geus teu sieun ku pejabat teu sieun ku rakyat geus teu kabita ku dunya hiji bae Allah geus mantep tah lamun geus kitu tah nah eta kudu eta ieu konsepna wazaru zahirul ismi wa batin piceunan geura teh dosa zahir jeung dosa batin carana kumaha tuh kiai miceunan teh tinggalkeun secara zahir istighfaran sungut urang istighfar qalbu urang tobat memantak tobatna per detik tobat bae tobatnya per detik terus-terusan tobat teh sehingga tobatnya jadi makom geus belajar heula tobat engke jadi bisa lamun geus bisa jadi ahli lamun jadi ahli tobat ieu deuk di mana bae ge ku ari datangna dosa teh geus moal bisa lantaran geus ahli tobat geus belajar heula ku ari urang tobat mimiti zahir istighfaran make sungut mata istighfar astagfirullahaladzim tujukan ke mata astagfirullahaladzim ya Allah abdi hampura Gusti tina dosa mata teh lain nu abdi tapi nu Gusti kemudian dibikeun ka abdi hak supaya abdi teh bisa neuleuh ku ari nu dideleukna makhluk Gusti ieu mata nu abdi dipake ku abdi ieu mata nu Gusti dipakekeun ka abdi hak na sakadar neuleuh nu dideleukna ieu makhluk Gusti hampura Gusti tina dosa mata lantaran abdi neuleuh ka makhluk Gusti poho ka Gusti sebagai nu bogana geus encan urang tak tobat kos kitu encan atuh di mana menang Lailatul Qadarna moal bisa hiji terus we per detik hampura Gusti eta mah teu kudu di masjid teu kudu di masjid tah kos kitu mah di jalan di mobil terus bae urang keur naik mobil di hareup teh neuleuh awewe di sisi jalan putih amat ping-pingna ya Allah dosa langsung astagfirullahaladzim sugan bae di hareup aya nu leuwih ti kitu tolong lain tobat blon astagfirullahaladzim Gusti mata abdi cikeneh pake neuleuh awewe aya hasrat Gusti hampura Gusti ieu mata teh lain nu abdi nu Gusti engke bakal dibalikeun ka Gusti ku Gusti bakal ditanya eta nu aing dipake naon ku sia cikeneh abdi neuleuh makhluk Gusti pohoan ka Gusti abdi ciptaan Gusti mata ciptaan Gusti neuleuhna ieu hawa nafsu abdi nu dideuleuh makhluk Gusti abdi resepna hawa nafsu abdi hampura Gusti moal kaburuna naon asana urang lamun kos kitu bae tah moal kaburu geus moal kaburu bae ieu mah lain kitu sia atuh dihareup wah kalauna kenceng teh kunaon loba jelema teh mantep tah hese cuci mata heula
didelekeun urang cak Allah teh ayeuna naonan sia paneta mata nu aing engke sia bakal balik ke aing ku aing ditanya sia aduh sia lamun teu tobat tah eta entak ye wazaru zahirul ismi wa batin carana kumaha ninggalkeun tobat sanggeus teh urang ninggalkeun secara zahir tobat sakumaha tadi ku diceli ya Allah ya Rabbi astagfirullahalazim celi abdi hampura ieu celi teh nu Gusti lain nu abdi ulah pacar nu urang nu Allah nu mentak ke ku Allah teh dibere ngadenge ke ku Allah dibere torek atuh nu Allah ieu untuk mah Allah bae kadang-kadang urang waktu ieu kulantaran torek bae ka rumah sakit geus puyeng jasa pohon ka Allah na cak Allah sia tuh lain ka aing ka dokter mah ka dokter bae tapi ka aing bae teh nu norekeun ge aing nu norekeun sia teh aing nu mata ku aing ditorekeun sia ngadengkeun musik malulu jaipongan sagala naon sugan bae sia inget tah ku aing ditorekeun sia aing sia ka dokter tah tapi ka aing dikorek-korek ku dokter dibere obat cager cak Allah teh cager lain nang dokter nang Allah cak Allah teh korek-korek dikorek-korek kudu mah cager sia ku aing terus aing mah ditorekeun eta kepaet sia atuh kumaha Allah bae ngan urang mah teu nyaho bae jeung urang mah loba demo ka Allah teh tungtuna mah ngomong Gusti jabatur mah can tarorek ai abdi kunaon ditorekeun Gusti asana teu adil geus sia jebut teu adil ka aing cak Allah dengan dak rame jasa ieu ribuan jelema jutaan jelema mohon ka Gusti Allah Allah nama biasa bae maha sagala-galan teh Gusti ieu ceuli nu Gusti haju dibikeun ka abdi hak pake nah abdi ngadengekeun suara-suara makhluk Gusti hampura Gusti ieu ceuli dipake ngadengekeun suara makhluk Gusti poho ka Gusti sebagai penciptana janu Gusti pan hampura Gusti besi aya naon gitu dedengan nuku Gusti tadi gitu tadi menangkeun hampura pan urang mah teu kitu gedekeun dak suling nanti kadang suling aing merdu jasa suling calon presiden coba tah gedekeun aduh presiden orang boga gitar mantap jasa masyaallah suling aya di nyana gitar aya di nyana dek mimpin negara boga gitar boga suling boga organ segala rupa mantap jasa ya satuju jasa lah orang mah geus nyana bae jadi presiden lah irung guari hampura Gusti irung nu Gusti teh irung loba jelema anu dioperasi polip irungna lantaran aya gangguan nah ieu abdi mah normal Gusti pake ngambean oksigen Gusti di samping oksigen Gusti ieu teh pake ngambean sagala ambean nu sengit nu bau jeung sagala rupa Gusti ieu teh nu Gusti hampura mun abdi poho ka Gusti sebagai penciptana zaru zahirul ismi wa batinah mulai ieu endek wa batinah teh kikituan heula teh hese eta kos kitu teh hese hiji-hiji terus ka sungut terus ka beteng terus ka dubur terus ka kubul terus ka suku hampura Gusti ieu suku teh pake lelengkahan bae duh ieu ngalengkahna ge ieu sabenerna mah tanah gati Gusti anu ku abdi dilengkahan taneuh Gusti Allah ya Rabbi Gusti hampura abdi ngalengkah di luhur taneuh Gusti besi ieu lelengkahan abdi teh sesuai jeung aturan Gusti hampura tah eta teh lain di masjid keur lempang keur diuk terus bae tah urang belajar ngaranna engke lamun terus-terusan bakalna bisa engke lamun geus bisa urang jadi ahli lamun geus ahli tobat teh jadi makom mulai urang boga makom tobat ngaranna nah didinya dosa naon bae langsung bae ka istighfaran ku urang tak astagfirullah urang mah aya bae lantaran urang mah lain nabi mah maksum moal aya dosa urang mah jelema biasa aya ngan urang teh dititah tobat tubu ilallahi taubatan nasuha sehingga tobat teh jadi makom ngeunaheun urang teh kulantaran boga loba tobat terus bae keur lempang keur di mobil keur diuk keur sare gedeg sare terus bae urang mah tobat ka Gusti astagfirullahalazim nginget tadi teh hampura lain deui engke ge salatna ge ngeunaheun geura ge lantaran geus eueuh dosa nu ngahalangan kana ngeunahna salat eta adalah dosa ketika eueuh dosa salat hampang Allahu akbar
Bismillahirrahmanirrahim. Sami Allahu akbar. Ku hampang-hampangna zuhur ge 2 rakaat. Aduh, ngaco sama salat bos gitu. Wa zaru zahiral ismi wa batinah. Tinggalkeun ku arjaneun kabeh dosa-dosa nu zahir nu patali jeung raga wa batinah jeung dosa tersembunyi ya nu aya di jero hate wal ismu kila zina wa kila kullu masyiatin cek sakaul malain zina seluruh permaksiatan yo sing hade innal ladzina yaksibuna al isma sayujzauna bima kanu yaqtarifun sanyanya jelema anu migawe kana dosa baik dosa anu zahir maupun dosa anu batin engke teh bakal dibalas ku sebab pagawean manehanana di dunia. Ya Allah ya Rabbi, urang teh sugan teh mah geus neuleuh bae geus ngadenge bae sugan teh mah nyekel bae sugan teh mah ngomong doang sugan teh mah lelengkan horenganan sayujzauna bakal dibales ku Gusti Allah jaga di akhirat balesanana diadilkeun ku Gusti Allah disesuaikeun bima kanu taripun ku sebab pagawean nu kurang dilampahan di dunia nu teu katobatan teh nah iya bata pake neuleuan anu diharamkeun ku Gusti Allah can katobatan sayujzauna bimakan bakal dibales ku sebab mata nu ku anjeun digunakeun pake neuleuh haram-haraman ceuli sayujzauna bakal dibales eta ceuli pake ngadengekeun nu diharamkeun ku Gusti Allah sungut sayujzauna bakal dibales ku sebab ngomong-ngomong nu diharamkeun ku Gusti Allah leungeun sayujzauna sopo sayujzauna geus puguh kabair zina jeung sajabana mah nah ieu lah sayujzauna bima kanu yaqtarifun sing hade urang mumpung masih keneh dibere umur ku Gusti Allah dibere sehat teu nyaho bawa isukan dicabut nyawa bawa minggu hareup dicabut nyawa bawa bulan hareup dicabut nyawa ai kitu mah geus katobatan ngeunaheun urang tapi lamun can katobatan ieu rempan mantak lah cek ulah bae geus aki-aki mah nu geus umur 40 ka luhur 50 mah komo-komo 60 mah geus ngongkoyangkeun tasbih bae geus ulah aya dipake mah kongkoyangkeun bae cek ulah mah geus ulah nanaon geus bae di imah masyaallah moal kebal deui tah ngaca geus peot kulit dikiki geus peot kabeh geus peot bobogaan geus hese ka hudang angel sanjadan di toilan ge angel gas teu cara keur ngora teh jauh keneh teng kabelana teh itu geus sing hade sare paeh berarti teh sebab bobogaan geus ngajakan paeh dah ieu barang aja guari atuh jaya geus huisan kabeh bahkan huis teh lain di hulu bae bareng leuleuh ka handap jai nu handap ge huisan huis teh geus ka handap-handap berarti kan geus kolot jasa. Ya Allah ya Rabbi juneuleuh ka pamajikanna naon ini kurang nu dihandap huisan teh wah itu tanya-tanya lain cobain wah nu kos kitu mah lain kudu ditanya pake si dirina hebat deh tah eta urang geus kos eta sadar berarti urang geus kos maning ibadah konsisten urang ngoyeuna mah geus asal isuk-isuk jam 7 kacai jam 8 tawa jam 9 duha lah jangan semal kebal deui salat duha 8 rakaat usolli sunat dua rakaat ulah 8 rakaat sekaligus dua rakaat Allah tenang panggil ke orang anak orang itu kontrakan itu tuh jang sia itu tuh toko-toko tuh jang sianya guys emang abang ke mana abang mau kembali gelah tuh yang sekolah ieu tapi tetap bagi dua sia ngalaksanakeun store ka aing deres sakit tuh guys deres karena yang hirup keneh guys jadi guys plong guys tuh betul apa urusan usia sawah aing mah ibadah bae ka Gusti Allah beuh eta kolot mantep jasa hebat jasa mah kolot maghrib baca Quran atawa baca sholawat datang ka isya ulah balik di masjid
sakedeung ti magrib ka isya kuat kebalik blow on teh sikolot oh acara TV cara kiai eta sih di sikolot mah geus papegatan mantang naon jeung TV papegatan isin ke lamun dihudangkeun ti kubur engke TV ti tadi panggul pan isin jadi isin urang ya Allah geus kolot-kolot nyambongkok pan manggul TV cak tetangga-tetangga ge eta naon lah sia kalau teh nyawa bae kunaon teh dibangun aing resep jasa baheula ieu TV ka bawa bae waing si piceunnan ge nempel deui cek pan teu kudu ditaja sama ku malaikat ka resepna berarti TV isin jih daripada engke di akhirat kurang dibang baluhan TV banding ti kuari papegatan jeung TV ya Allah ya Rabbi naon ngeunahna siti baheula nonton sinetron nonton film jeung sajabana jasa kikituna keneh bae urang dilalaga kuno kos karari itu atuh maning di ka Allah keun geus aing mah kuari lah tas magrib moal keluar aing mah geus deuk datang ka Isya maca sholawat tungkul ngacai daripada nonton TV mending ngacai geus saya ngomong dengan hespe geus lah udang-udang jam 12 geus Isya tanya sendiri ikir cerita wazaru zahiral ismi waba tinggalkan dosa zahir dosa batin mentak ieu hese ieu pelebahan miceunnan batin mah eta teh anu kitu ngaranna guru toriko lamun zahir mah guru syariat lah babari tah mah syariat ge geus ngalaksanakeun tah mah nitahan si hade tapi pelebah batin mah ieu mah ngaranna guru toriko eta mah kudu dibenturan ku zikir kudu aya tafakur jeung kudu aya muraqabah mulai kalau mun geus kos kitu kakara kurang api lain kege ka dosa-dosa geus api lain teu hayang sebab naon kadeleuna eta teh ku syahwat ngeunah tapi kapan ingat beuh eta teh seuneu sama dina ilmu tarekat bakos gitu lamun urang mikiran kana kangeunahan bae urang bakal terus bae terlena kudu kumaha tuh nah urang lamun deuk dahar teh ulah mikiran ngeunahna ceuk ahli tarekat mah kudu mikiran naon kaluarna hatina kaluar kumaha eta nu kaluar ti bujur bagus tah teu pan jorek ih daging hayam daging domba opor segala rupa ngeunah amat tapi ieu lamun geus asup ka beuteung bae mules kaluar nah jore amat naon bedana nu kaluar ti dieu jeung nu deuk diasupkeun eta-eta keneh mulai tak urang moal rada moal pati hayang mun basi keneh hayang keneh bae teundeun habak kotoran di dinya di sisi akur teh sebenarnya mah orang mencari ilmu tarekat teh kos gitu jadi hese mantak atuh kiai kuari jelema kuari norekat najala eta mah norekat zikir doang manya bu guru zikir tarekat main limbah nyai mah ahli tarekat ngalimbah geus ku guru tarekat di mana di Jawa Timur kuari main partai ting bating eueuh ti dituna nu main tarekat kudu main partai eueuh sebab eta mah hahala pan aya tarekat mah ninggalkeun urusan dunia deuk Allah aya partai nu mantak lamun aya kiai ngomong-ngomong tarekat hajunya hancur di partai kalian salah jeung aturan teh geus kitu teh salah jeung aturan lain lalagan salah besinya penasaran tidak datang ka dieu dia kumaha dia diajak dahar ku aing salah teh geus kitu teh tah mawani tuh mata ku ari mah ahli tarekat malah geus ngaijazahkeun mursyid berarti kan mursyid kan guru tarekat mah ngaranna mursyid geus beres menang sabulan teh dipanggil sia murid aingnya ieu mama ku ari keur ngadukung partai Demokrat sia ada sia kudu nurut ka guru pan sia aing teh guru sia teu meunang dina tarekat mah teu akur jeung guru awas sia disapa sia kan aing mah guru tarekat jadi puyeng kieu aing puyeng aing mah oh salah tak guru tarekat teh tampiling mursyid kos kitu mah lain kitu tentrem malah nganasehatan ulah pati resep teuing ka dunianya guru tarekat bakos kitu aja itu dunia ke mana ge ka dieu geun yang mama
kasubur ke abad guru torekat geus kitu ieu salah bae guru torekat teh layakna di stop heulanan aya dunia nu aya ka masjidkeun ka musolakeun majelis taklim pasantren ayo kita sarupkeun besi kaburu pae eta bener tah ketika ngabangun pasantren nu batur bendunya na sia teu ngarti maksud pasantren teh lain batur anjing goblok sia guru torekat belon deui bae dihayangna ka nyana bae ulah ka batur ih jelema tolol coba tak hese dengan mursid da geus ulah guguru heulanan ku ari mah deuleuh heula jelemana jadi zikir itu berarti zikir biasa bae heulana nah ieu maksudna naon ieu tatitahu wazarul zahirul ismi wa batina keur zahirul ismi mah babari tapi wa batina ieu nu hese ieu masyaallah capek jasa udang dipeting teh kuarina pakuran nu ditapakuran teh nikmat-nikmat ti Gusti Allah mulai urang tafakur nikmat nu dibikeun ka urang dibikeun ka makhluk-makhluk maha sagala-gala Gusti tafakur urang ka makhluk Gusti para rasul para nabi nu geus bararisaan jasa ngalempeng-lempengkeun hate tapakuran ku urang Ahmad tapakuran Muhammad luar biasa tama Gusti abeh naon abeh nyurup ka diri urang abeh nyurup urang teh napakuran Kangjeng Nabi lain salam-salam haju menang berkat lain Assalamu alayka zainal anbiya ya assalamu alayka Assalamu alayka asqal asqiya ya assalamu alayka Assalamu alayka asqal asqiya ya assalamu alayka min rabbis samai beres balik berkat na aya cek aji podol sial kaing di bae asana ieu anu dibaca kurang teh tadi assalamu alayka zainal anbiya asfal asfiya boh jelema anu nyaritakeun dicaritakeun ka beningan ati lamun teu ditapakuran bahasa-bahasa eta atuh kaberkat bae lupatna kaberkat bae apa pernah Kangjeng Nabi nyaritakeun berkat ya henteu malah tuh urang nu mamaca nyana aju kaberkat mobil teu daekeun leumpang ieu naon ieu panitia ada teh horenganan amplop poho mobil teu daekeun barang amplop oh ieu kieu hadena ge can berangkat cek cenah teh ieu ya amplop jatah aju tokcer bae sial ka mobilnya hoan jasa nu dibaca kurang assalamu alayka zainal anbiya assalamu alayka asqal asqiya assalamu alayka asfal asfiya assalamu alayka asqal asqiya eta pan maknana pohara jasa mun teu ditapakuran kurang di maknaan doang moal nyurusup ka jero hate tapi ketika kurang ditapakuran muraqabah Ahmadiyah muraqabah Muhammadiyah di muraqabahan kurang impleng kurang sapeting eta kamulyaan Kangjeng jeung keagungan Kangjeng sifatan-sifatan Kangjeng jeung kebersihan Kangjeng datang ka miraj-miraj da Kangjeng sapoting dua peuting tilu peuting bakal nyulusup ka jero hate urang set leuleus hate urang hayang nurutan Kangjeng Nabi mulai tidinya tet lelengkahan urang teh nguturkeun Kangjeng Nabi set geus mah nyaritakeun berkat starter ge langsung togger tah mah oh itu saya pemuraqabah ngan hese nah ilah nek bicenan zahirul ismi wa batin di bulak-balik teh kurang geus sering urang lah ngaji mah ieu tapi ngabersihan praktekkeun coba supaya urang rada beda hirup urang oh renungkeun ku urang merenungkeun nu aya di urang bae heulana ulah pejauh-jauh orang mah encan guguru urang mah torekat teh encan merenung mah teu naon napakuran beuh eta guru urang abuya tiloka mamana nya nama berarti geus betahkeun jasa sorangan aya naon eta di diri nama kebetah sorangan ge nyana di imah sorangan bae gawena naon beusi ke urang nurutan nyana ai nyana mah maca Quran ai urang mah nonton TV
beja tanyakeun teh si Abuya nyana sorangan ben nyana memiti salat duha aju ngaji terus oke salat terus ke istirahat ke ngaji deui ke salat deui terus kapetingkeun terus baca Quran terus reup sareng terus udang salat deui terus gitu bae jadi ibadah beusi ke diturutan cicingna doang aju urang meuli TV buat tuh mantap imah TV dua abeh nurutan Abuya teu ka mana-mana tepan tolol eta kos gitu tah. Nah, tafakuran. Eta kakarak sapangkatnya na komo Syekh Hasnawi meureunnan. Eta sapangkatnya na komo Syekh Nawawi meureunnan terus dipikir ahli-ahli Allah. Nu mantak salapi bakos kitu. Lamun urang mengkol ka lain salapi, nurutan nu lain salapi. Wih kiai anu mah bisaannya ngabangunna hebat eta. Menang di mana? Itu jangan pan proposal, ayah pan koneksina, koneksina. Si hayang emang, atuh hayang waukeun atuh aing, ayo jeung aing, mulai itu. Asal napakuran kadinya resep kadinya arahna. Tapi lamun napakuran wali minimal urang teh bau wali, digusar digeser. Nah, iya urang mah keur carita wa zaru zahiral ismi wa batinah. Ulah resep dunia lalaunan moal bisa sekaligus ulah resep kepemimpinan hubur riasa lalaunan gelananan lamun urang resep jadi pamimpin silaka begitu urang nyalateun aing asana jadi imam sebab aing kolot henteu sial geus goblok aing udang-udang geus pasang nya kolot teu ditunjuk jadi imam tolol mulai ngomong dak engke deui nyalateun nu kolot itu jadi imam mulai budak tolol sia mah teu nyahoeun meureunana hubur riasa tapi lamun eueuh hubur riasa mah ji atuh keur ditunjuk bae alhamdulillah keur henteu na bae sapirane angan ganjaran jeung sholawat ngarentet deui bae di polisial cenah ka aing deui bae aduh Gusti Allah nu agung teh sapira ieu menangan ridho Allah bebas-bebasan bae Masya Allah malah mah aya embung di jero hate teh lantaran teu aya resep nu mantak lamun teu aya resep malah diangkat man tawadhu rafa'ullah lamun jelema tawadu diangkat ku Gusti Allah gara-gara urang henteu tawadu dibebaskeun ku Gusti Allah eta tah micenan hubna tah micenan hubur riasa ketika urang hubur dunia laleupasan bae dunia lalu pasan baik ngariung maksudna dunia ceramah maksudna dunia silaturahmi maksudna dunia bergaul maksudna dunia lepas tengah wujud tapi ketika dikallahkan aing mah ka Allah bae silaturahmi karena Allah ceramah karena Allah ngariung karena Allah kukumpulan karena Allah dunianya remparkeun kos kitu dunia mah asal kurang diembung-embung dunia teh nyamperkeun kurang dihayang-hayang dunia mah lepas tah cenah ku aing dek diembung-embung dunia coba hayang nyaho kumpul henteu barang ku nyana diembung-embung teh teu kumpul-kumpul babeja aing jak geus embung ka dunia pan teu kumpul-kumpul atuh diembungan atuh aju kuno diana henteu atuh pas pan sia embung ada dunia aju dunia da eueuh atuh pas tadi lagi embung aing maksudnya lain gitu embung sote supaya kumpul atuh bohong berarti tah ieu mah embungna teh bohong atuh Allah ge maha uningan goblok sia cek Allah teh embung ge hayang sebenarnya mah jadi teh ilas embungna nu beneran dunia bakal datang jadi na datang lagi nya mah geus tersepeun ieu nyata cobaan ti Gusti Allah sia bener henteu embungna dicoba ku Gusti Allah lamun jelema nu embungna lalagaan dunia teh dieueukeun ketika diayakeun serinyana atuh bohong berarti jadi mah dunia una embung datang dunia dicoba ku Gusti Allah Masya Allah mantap sih ade tah ieu nu hese ge tah micenan hubur dunia micenan hubur riasa micenan hubul mahmadah micenan hubul hub ieu keur carita zahirul ismi wa batinah zaru zahirul ismi wa batinah Masya Allah hese jasa tinggalkan gara dosa nu zahir gampang tapi dosa nu batin
Ieu nu paling hese mati mimiti ria ujub takabur hubul jahubur riasa hubul hubub eta penyakit ngaranna dibawa kurang ke jero kuburan ditanya ku Allah kunaon teh dibersihan. Nah iyalah urang ngaji teh ya mulai hese orang ngaji mantap cek Imam Ghazali maca mah babari ngahartikeun babari praktek geusnya hese kajen kukumaha ge ja bener. Nah innal ladzina sayana jelema yaksibuna isma anu ngausaha anu ngalaksanakeun dosa awas sayujzauna engke bakal dibales di akhirat di akhirat dibalesna disesuaikeun bima kanu yaqtarifun wala taqulu wallahu a'lam.